Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tanda loncengna. Kacaritakeun aya haji nu karesepna ngecrik, bisa jadi karesepna teh ti bubudak nepi ka geus jadi haji ge tara leupas tina kalangnanana. Gawena ngan nyucruk-nyucruk walungan Batanghari. Ngaran lengkap nama Haji Saipul Anwar. Urang sebut we Haji Anwar, da kitu katelahna teh. Di hiji poe Jumaah, Haji Anwar bebeja ka pamajikanana rek ngecrik seperti biasa. Teuing kumaha pamajikanana teh kawas aya rasa teu mikeun pang-pang nama ingeteun yen poe eta teh poe Jumaah. Ulah atuh poe ieu mah udah haji pan poe Jumaah. Kumaha mun engke leuwih teuing meureun kaberangan. Ceuk pamajikan Haji Anwar. Da moal lila salatna ge jam 11-an geus balik. Tembal Haji Anwar keukeuh. Nya ari teu beunang dicarek mah mangsa bodo. Pamajikanana kuraweun. Moal lila. Haji Anwar terus ngoloyod indit. Korangna nyolendang na cangkeng, kecirikna nyampai na tak-tak, samping sarung dibelitkeun kana beuheung. Kopeah bodasna nyengclek na sirahna minangka lambang kahajian. Pamajikan Haji Anwar mengukur bisa mencrong ti lawang imahna. Haji Anwar geus nepi ka sisi walungan Batanghari, panonna mencrong kana beungeut walungan lega. Manehna geus ngarasa jadi manukna, teu ieu ngarasa sieun ku gulidagna cai walungan. Henteu ari ancrub mah ngan ukur nebarkeun ti sisi. Unggal kecirikna dirungkupkeun, karasa aya nu ngrunyud. Mun geus kitu manehna bisa mastikeun yen jeroeun kecirikna aya lauk nu karungkup. Kalawan ati-ati kecirik ditarik lalaunan. Mun kecirik geus enjat kabeh, kabungahna nambahan. Sabab morelakna sisit lauk nu ngarait kana kukuh kecirik mangrupa hiji kanikmatan. Kitu jeung kitu we, unggal kecirik ditebarkeun tara poos. Pasti aya lauk nu karungkup. Atuh puguh we sumangetna beuki nambahan, beuki lila, beuki resep, terus bae mapai-mapai walungan nepi ka lebah Batanghari girang. Sisi walungan beuki rangked pinuh ku tatangkalan laleutik, paslang jeung rungkun-rungkun. Tapi Haji Anwar teu nolih, malah kapanasaranana beuki nambahan. Beuki resep, antukna kajongjonan. Pohoeun kana kawajibanana, pohoeun kana salat Jumaah. Kira-kira sarengenge pas lempeng munan manehna ngarasa bingung sabab teu ku hanteu kecirikna ngait. Ari dipaksa dibetot sieun rangsak. Nya kapaksa ucul-ucul rek diteuleungan. Orang nu meh pinuh kopeah haji sarung katut papakeanana celok diteundeun luhureun batu lempar. Manehna ngan ukur make calana kolor wungkul. Sageus maca bismillah, brus Haji Anwar ancrub, lep sirahna teuleum laput. Leungeunna nyasaran kecirikna neangan lebah-lebahna ngait. Lila-lila kapanggih kecirikna ngait kana batu. Sanggeus beres, geuwat Haji Anwar teh mocunghung ti beungeut cai. Tapi Haji Anwar jadi hemengeun sabab wewengkon nu tadina leuweung teh jadi hiji lembur nu rame. Haji Anwar hulang-huleng nginget-nginget kaayaan. Tapi weleh teu apaleun. Nu ngajarikeun dirina leuwih heran, di sisi walungan teh loba nu keur abdas.
Gebeg Haji Anwar ngagebeg manehna kakarak inget deui yen harita teh poe Jumaah. Ingat kana kewajibanana guat manehna hanjat ngurupa pakaianana nu numpuk luhureun batu. Korang jeung kecrik teu ditolih deui, gerendeng balik deui ka sisi walungan. Terus we manehna abdas guyub jeung batur. Sanggeus beres abdas, kakarak manehna sagedang dan tapi sajroning dangdan manehna ngarasa bingung teu nyahoeun lebah-lebahna masjid. Kabeneran aya lalaki ngaliwat ka hareupeunana. Geuwat ku Haji Anwar ditanya kalawan sopan. Udah, upami masjid di dieu paling mana? Ceuk Haji Anwar anu ngaliwat. Beneran, kuring ge rek ka masjid. Yuk tuturkeun kuring mah Haji. Tembal lalaki teh. Sajajalan Haji Anwar hemengeun, pikiranana ngalayang. Inget kana dongeng-dongeng kolotna nu sering nyaritakeun kajayaan Minangkabau baheula. Imah adat nu disebut rumah gadang, tinjung kiring ngajajar rapih. Pakaian adat rahayatna atawa datu-datu masih keneh kabaheulaan. Teu kaselapan ku papakaian modern. Ieu nu jadi kahemeng dirina ngan bae sieun kumaha onam. Manehna teu tanya jongjon nuturkeun lalaki teh nu geus ngagabung kana abringan sejenna. Kabeh nu kasebut talaki milu ngabring ngaleut nuju ka hiji tempat ibadah nu disebut masjid. Masjid nu dipake salat Jumaahan teh kacida legana leuwih lega ti rumah gadang. Atuh arsitekturna ge teu bau-bau Arab, geus tuning tradisional. Saliwat mah teu jiga masjid, tapi mun nempo jerona kakara karasa masjid. Aksara-aksara Arab harurung harerang kawas emas mapaesan tihang-tihang masjid. Sanggeus salat sunat, Haji Anwar diuk tartib nuturkeun sap nu geus ditangtukeun. Manehna rarat-reret ka unggal jelema, tapi saurang ge taen wawuh. Jelema nu tadi beurang indit teuing lebah mana diukna. Ngong sora azan ngalang lawung minuhan rohangan masjid. Sanajan teu make pangrah suara, sora nu adzan teh kadengena ka mana-mana. Curung kunung di sapang hareupna hiji lalaki make jubah bodas nangtung. Kituna teh sanggeus sares azan. Ceg kana tumbak nu nyarande di juru paimbaran, diuk sakedeung jung deui nangtung. Galantang khotib khotbah sorana pinuh ku wibawa. Lancar tur tatag. Khotbahna teu loba cetak. Teu ngabahas pasoalan nu aya patalina jeung politik. Estuning ngeunaan bag-bagan Islam sagemblongna. Teu dilarapkeun kana urusan ngomongkeun batur. Caritana ngeusan weh Jumaahan teh Haji Anwar kaluar di masjid bareng jeung sejenna. Tapi sanggeus di luar manehna bingungeun deui ka mana ari jalan balik. Tungtungna Haji Anwar ngahuleng salila-lila na golodog masjid. Udah Haji, kunaon ngalamun? Yuk urang balik. Ceuk hiji sora tukang ngeunana. Haji Anwar ngalieuk, ari heg nu nanya teh khotib teh. Kuring bingung pibalikeun Kiai. Tembal Haji Anwar dibarung ku nalangsa. Oh, jalan. Seuk kuring dianterkeun. Tangtu anjeun teh kasarung. Kuring nyaho lemur anjeun. Yuk tuturkeun. Ceuk khotib teh bari miheulaan leumpang. Awahing ku atoh pabaurna langsa, Haji Anwar teriak tanya-tanya, ngiclik nuturkeun khotib teh. Jog anjog ka sisi walungan lega, Haji Anwar ingeteun deui yen lebah dinya teh tempat tadi manehna abdas. Tempat manehna neundeung kecrik jeung korang, oge tempat manehna tadi teuleum. Di dieu lin anjeun mimiti mangkat teh. Ceuk khotib nanya ka Haji Anwar. Sumohon, tapi Terkebat
hayang apal deui, kudu teuleum deui di lebah tadi. Insya Allah anjeun bakal nyaho sarta apal ka jalan balik. Ceuk khotib sorana telep. Laras Kiai. Haji Anwar sigan teu percayaeun. Insya Allah gerjung atuh karunya pamajikan jeung anak-anak anjeun ngadaragoan di lembur. Jung geura mulang kuring ngan ukur ngajajabkeun tepi ka dieu. Kituna teh bari terus Malik ngalengkah deui ninggalkeun Haji Anwar. Terea pamolah geuwat Haji Anwar ucul-uculan rendeng mursi walungan brus deulem nepi ka laput. Barang pucunghu sirahna mucunghu luhureun beungeut cai gebeg manehna ngagebeg deui sabab wewengkon teh jadi leuweung geledegan kawas basa manehna neuleuman kecrikna. Orang upaya haji kecrik jeung papakeanana angger numpuk luhureun batu lempar. Geuwat manehna hanjat basa manehna rusuh dangdan sarengenge geus ngagilek maju ka asar geus reres kencling manehna leumpang satengah lumpat maju ka hilirkeun. Sada jalan manehna teu boleh mikir kajadian nu bieu karandapan. Nah, ngomong naon atuh? Negara jin Islam gitu. Ah, lain. Piraku jin Islam make pakaian adat Minang. Urang bunian teh meureun. Bisa jadi. Sabab lebah dinya teh cenah leuweung siluman bunian. Pemirsa, dinamung sakitu anu biasa kapihatur, kirang langkung nasib kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum